Tong rewas tong aneh ningali bumi abdi nu sakieu berantakanana mulai ti kamar ti kasurna ti sela-selana tina lomarina nu sakieu paburantakna. Ieu teh hanca proyek sihana keur malem da biasa ai ameng teh sagala diacak-acak ieu lomari aana dugi ka amuradul kos kieu. Lumpat we ayeuna ke tengah bumi aya acuk si aa ngagoler tilah tadi salin meureun bade angkat sakola. Ieu deui dina ieu bedak kenging sihana proyek tadi malem keneh bedak diacak-acak. Tah mun palebah dieu mah ieu proyek indungna ai subuh-subuh teh da sok ngadamel konten kanggo si beureum meuni pabeureut sagala aya da kitu we geuningan ai peperen masuk dipandeurikeun di dieu ayahana nuju sarapan biasa we bari ameng bari ngajajar-jajar itu jajananana ngeser we ka palebah dieu aya ieu nasi kenging ngahaneutkeun aya ieu pabalatak kenging ana semalam can diperenan ngeser deui aya sangu goreng aya sayur dengkol kenging ngahaneutkeun aya ieu panci kotor tilas ngahaneutkeun sangu palebah dieu we cucian sagunung dan ningali pagawean amuradul kitu teh lain hayang buru-buru peperen sokalah kaperih beuteung matakan mending urang sarapan we heula pamiarsa keun we antepan pagawean mah da moal gegoroan sugan mending ayeuna mah urang ngeusian heula ieu beuteung abeh teu kukurubukan wae tah sahacing anu teu tiasa jongjon barang dahar lamun ningali pagawean numpuk majana teh cenah sok ngadak-ngadak wareg cenah lamun pagawean numpuk mah haha berarti beda nya sareng abdi ari abdi mah nu pentingna beuteung heula cing wareg geus beuteung wareg mah engke jongjon tinggal barang gawe keun we pagawean mah nek numpuk sakumaha ge da anger urang keneh nu ngagawean mah matak teu aneh abdi mah lamun keur pagawean numpuk kitu teh heg torojol ninina sok ngahaok teteh astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah eta teh sagala disebutan da meureunan lieur ningali pagawean ku babalatak teuing ku aneh meureunan tos teu aneh we pokona mah ayeuna mah alhamdulillah tos wareg beuteungna tos beres emamna da lain langsung peperen aya abdi mah langsung we urang ninyu heula ieu kopi ari indung keur ngopi teh sihana masuk hoyong nya sok riweuh mau cenah hegu abdi teh diheureyan moal dipasihan eta teh babanding ku kesel meureunan ku indung diheureyan wae nepi ka pundung denganan tuh nukangan we matak ari abdi mah pami ngopi teh sok jumput nya eta da sihana mah sok hoyong wae panasaran meureun ningali indung sok ngopi wae sakalina we pernah ngaregot langsung we deudeuyeun dugi ka ayeuna nya eta da disumput-sumput ge sok kanyahoan komo lamun dijagrageun kos kieu ning tunggus pundung deui bari ngopi teh ulah ngopi hungkul da indung sihana mah biasa sok bari scroll nguping we suara HP langsung we ngalieuk deui ngorejat hoyong nambut bari jeung ngarek ngarebut geuninganan tuh geuninganan teh jongjon nek scrollna oge direbut wae ku sihana saur abdi teh sun heula tuh diasun we geuninganan langsung we HP na teh direbut ku sihana matak engke we peperena teh ayeuna mah urang meluk sihana we bari gogoleran.